Bah, Hei, PGT geus kapangida. Kurang geus dipaehan hei nya, iraha. kamari. Kumaha kapangina? Ieu carina teh, Bah. Aduh, wah pasien-pasien aja. Tah, ayah saya mah geuning ieu ka Mbah. Aduh. Sok kalebet jang, kalebet. Bah, nunggu naon, Bah? Heula sia pangabutuna hungkul ka aing calungur sia. Kenaraon sia kadarieu ka aing? Biasa bah, bade naong nomor ka dieu teh. Mun, Bah, biasa hayang angka kitu nih. Badarieu sia buru tah nomor bisa mah ku aing mah ku sararia di pasangan oge. Kudu pengharga aing sorangan meureunna. Sia diuk aing mau kitu, yuk pinah buru eta ka emok sebang emok wae sia mah teu malalik. Ieu kumaha teh? Nyemah ka aing teh. Ari sia teh moal nanaon eta ka dieu teh? Oh, hampura, Bah. Tibang bisa anu kieu ini teh bukan naon. Napega lagi dengan tiiseun. Masang nih kamari mah hiwa ka mana meuni. Hiwa angka teh bah. Sudah teh cek we jalo balik Mbah mah ada sakti cenah gitu. Nganta nomor angka kitu Bang gitu. Teu malalik ieu sia mah kos ngalar teh barodok sia mah teh. Pangaput tuh bae aing jengko digadagan ngahinakeun teuing ka dukun teh. Kakan teh nu hipu jeung aing atuh. Teu malalik ieu sia mah. Sok ayeuna sia hayang nomor mah ku aing urang siapkeun syaratna. Ini bisa gitu Bah hebat euy. Bang geus sadar lu ieu tadi mah poe pangawasa teh aing. Dulu eta bisa nomor sabaraha ku sia hakan ta nomor. Ane sia hiji di dieu. Dulu eta kok hakan sia nomor sabaraha ti dinya. Wah, itu Bang, tunun Bah, nama uih heula banyak. Sok lah pokona kayak lamun cair sia kudu inget ka aing itu cara keur Oh, tah aya kahayangna sia ka aing teh nya. nun banyak. Sami sih lah. Marantau lah, marantau. Bah, yang derek nanya, apaan itu teh langam? Tapi kunaon yang kudu jalan pantau ka dia teh sudah asup jalan gitu. Sok sia kadinya we gawe bisa penasaran mah hayang nyoba mah sok. Penasaran. Sia teh ngorok ke aing, si aing inget si airnya jalan pantau we mantokna. Lain Grand, ai kamari maneh ka mana? Aing teh ka mana nya tah molor aing. Molor wae mah. Kapan baru datang teleponan eueuh nih ana. Ditawarin kopi mah aya gitu. Wae di kontekan eueuh, kamari mah dek ka dukun heuh. Jeung si Dani tadi. Mah maksudna adik Minta naon? nomor deh kan. Minta nomor nih, zaman Minta ayeuna heuh. Soalnya nomor naon? Plat yang naon yang motor. Lah, nomor deh kan jeung sumber rezeki deh kan. Oh. Kemarin Emang? jeung si Dani deh kan ngadenge dukun sakti cenah geus minta nomor. Dek dilelep-lelep bagor kana ieu, kana baskom mulu di gitu-gitu Pak. Oh Wah, iya maneh itu. lamun ngilu bucis deh ka maneh ke kamari. Kacau atuh. Urang bawa tuh. Aya nyaho Mbah dukun. Orang mana eta? Eueuh ngarada bengi sungkul dukuna euy. Hah? Dek teh dilelep-lelep gitu jeung si Dani kemari. Ku aing di teleponan diajak ke dukun sakti teh mah. Dek ka jeung si Dani we dua. Bantu nyaho. Hah? Ieu naon teh liwat kadinya? Mana itu? Eta bingung lebat. Kamana lu banyak? Gerak kulon mah model gitu.
pan urang bisa hareupan eta di hareup. Mana emang nempo ka urang, di urang pas nempo ka itu teh. Sep cenah da mah mungkin ganggarangan mah bakor. Halo, bos. Kene weuh motor teh. Oh, heuh aya. Aya hiji deui. Ya nggak saya nu rek meuli ya. Oh, siap. Iraha rek ka dieuna? Ayeuna urang kadinya jeung anu meulina. Oh, oke. Siap, saya di markasnya. Tempat biasa. Oh, siap. Berangkat ayeuna. Meulina eta rek dia lain. Oh, ke hotel. Woi. Mana mulina? Itu tuh. Atuh, ada itu ngabarkeun. Dan Ayo. Cacing di situ mulina tuh. iya linek meuli motor teh. Oh, eta. Bos. Mang, inget kan eta ka urang? Bos, eta masa anu ditajong ku urang kagawir teh aning. Heeh. Aing inget. Sia nu ku aing ditusuk pan. Motor sia ku aing digadag. Terus ku aing dijual motor ge. Duit nage eueuh dipake pasang togel. Bari teu meunangan oge. Ane serek naon? Aik ribut ya aing hayu sok. Nah jadi galut ieu teh. Aing ngomong lah. Sia, maju. Ayo, Ani. Sia. Lah kitu bah ceritana teh. Geus beunang kabeh eta teh. Encan nya tak. Ada nu saurang deh mampan teu milu syuting kamari teh. Jadi teu kapangi. Sibuk model boga kesibukan. Eta yang nganding teh malah. Pan geus film lagi. Beres. Terus kan ya mencet mah. Nah genahan gitu ke jam 3 mah. Itu nu jadi senal capit.